undur-undur teh. Kan undur wae teangan teh. Ini sarua jengaran. Tapi nala ini mah tanah. Iya sugan ya. Oh, kan ini sarua ini. Dah. Wih, lain ini. Waduh, ini liang nulur teh. Kenaon pun? Oh gak ada. Ya lu buuhan ya eta. Medang can. Can buuhan undur lagi. Cuma di Koreahan. Kumaha tuh? Tiupan. Iya. Oh. Tong di dia da ieu mah baseuh atuh. Deueuh deui. Biasana ge di dieu sok loba. Lain kos kieu. Na kos kieu na naon tuh? Na coran. Coran mah koral. Lain. Kumaha sia teh? Sulis. Nyata can aya kabar kene nepain lagi. Aing penasaran eta. Tapi kamari di telepon mah kan Jawa manehna. Jawa. Heeh. Jeung saha? Nya sigan mah ka guruna deui. Dulurna. Heeh. Keur ngelmu deui. Can asak berarti nya. Can. Mencet buah mah. Heeh gitu ban. Aing keur mengenang masa lalu teh, kalau undur-undur teh. Baheula pan mun ngalundur-undur sok paling ngalagu. Aya laguna. Ah iya teh nyawa. Nu kumaha nya? Nyok kita ngalah undur-undur nyok. Da ana anjing. Masih genti. Genti lah. Bari dia kita bari ngopi ah. Ayo kopina. Itu tinggal lihat tuh aing Dan. sediakeun. Oh. Iku saya. Besok aja. Sikat we. Sikat nah. Nang ninyo aja urang. Oh, menurut pom. Balik. Atuh mik Ada ayo ngahaja urang keur tamu teh. Nyadian. Ka ududna teh ngelihan. Aing mana ududna? mana bae lah. Iya bae. Korekna tua. Iya. Siapa? Ya, sia teh kumaha si Sulis teh. Aing teh geus sadia samsu. Kopi hideung. Isi Sulis teh nelpon ka urang kamari mah. Ngomongna rek ka ditu deui ka Jawa. Ka dulurna rek naikeun ilmu deui. Oh, maksud lama ningkatkeun deui meureun guguru deui mik. Gitu. Guguru deui nya. Amprok jeung urang sih kamarina. Urang keur ka mana? Oh keur ka rek meligas deket imahna. Meligas. Heeh, aya manehna keur aya pasien. Pasien stroke. Maksudna diubaran. Diubaran ku manehna. Alhamdulillah tak ayeuna ge. Cager. Buki parah. Badak mangkat deui mah guguru deui. Can asak bener. Can asak bener berarti nya. Sakitu mah tuh. Aleh keneh ku aing mik. Maneh boga naon? Sia hayang naon? Urang mau naon mah. Da aing ge lain teu bisa. Turak tarik gitu teh. Ai kitu aing lain tukang tabrak tarik. Narik naon? Nya pasir. Batu kang borongan Bener bisa. Asup eta asup bener. nya. Tarik kan sarua wae. Sarawaya. Mana tas babat nih? Heeh. Karagok babat deh. Heeh lah kabutuh hoream. Ang geus kudu bawa dikutu ngewa. Diomongeun urang mun babad mah. Ngaha? Kamari urang babad. Babad kabeh kebon batur ge mah babad kok aing Ya, kabeh. sia gampang. Jadi obrolin man. Teh anu boga Pak, sunah babat. Heeh. Goceng-goceng lumayan. Karagok ge mah ngewa. Heeh kaburu datang hoream nya tah. Enggeuskeun. Nu kuli we ku aing kulikeun atuh. Daek mah. Oh, tuang sakieu mah tuh ku aing. Heeh tah geus kudu deui lah jeung kopi. Diburau we sakieu mah ku aing ku decis maksudna. Podaran. Heeh. Bisa. Ketika kaduruk, ulah jauh teuing si ka imah batur.
Gitu pan. Ini ngapal mana orang di dia? Nanya aku nih di itu barudak kemarin panggal. Oh, paingan atuh. Yang jenuh di imah wae itu dah lah. Yang ceng ningali si Mamik tuh. Mamik mana? Nah tadi main lewat lagi badut. Aing badutnya. Aing pada jenuh-jenuh teh baban we. Aing saha aku aing baban we. Pokona mah hitung-hitungan opan deuri. Penting ya acara wah. Gila, aing mah kan jelema sibuk apa sorangan. Sibuk aing show di itu di dia pan aing. Slow down. Slow down. Kayak kurang ditelepon lah. Siga nama bisa penting. Jenuh tuh dah. Orang hiburan penting lah. Ah gitu maksudnya. Orang hiburan. Si bule aja kan. Boleh. Bule kan halus sorangan nama. Latih vokal. Heeh. Bener. Patah-patah. Cuis. Yang orang balik nanya. Heeh tuh. Yang penting kan. Tapi nak kumaha tuh. Yang penting we. Oh, itu. Ya. Siap. Titi DJ nya. Baik ya. Yo. Titi DJ. Hah? Titi DJ. Itu. Bawa kopi. Siap. Iko aing bawa lah. Tuh naon gitu euy. Kai aing goblok sia main talapung wae. Untung itu lecet sia. Mun lecet bahaya didenda wae tah. Sanksi. Udah lama anjing. Dong. Jangan hati-hati. Lecet, Cok. Geus balik itu ka klinik. Ya.